Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karek jempling ten orang. Naon cenah Asep karek jempling. Ibu-ibu eta di ditu tuh. Termasuk pamajikan ngomongkeun BLT teka bagean kotreang ais itu cenah nu bonghar kabere. Ai si emak ieu cenah teu boga nanaon teu kabere. Urang ge disangka bonghar cenah. Ai nu teu mampu cenah teu dibere. Ai si itu nu reuncemna emas kabere. Rame anjir. Rame asli bieu mah. Ngan teu karekam we ku urang teh bete. Jadi kitu ngobrolkeun masalah bantuan. Teu rata jeung cigana salah sasaran deui. Pangna kitu oge. Aparat teh. Cing rada digaur ulang deui atuh. Lain urang hayang kebagian meh teu recok ge ibu-ibu di lembur. Kadang meureun 800.000 teh ke zaman kieu wari mah gede atuh. Komo keur hese usaha kieu nya. Aduh. Komo aing balik capek penting oge lah mau dicurahkan kitu. Teh kabagean. Geus rumah tangga 12 tahun teh kabagean nu karitu. Kan bae lah. Mun bisa mah urang mere kana susah. Gitu, da urang mah teh susah-susah teuing. Gitu, aya we dahar mah. Gitu kan bae lah. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Talagna teh eta teh ya. Euseun air Bandung Barat, kaji deui kaji deui. Kaji deui. Sing benar. Nya. Da urang mah keur hirup mah tuh. Meh teu loba opini anu teu ecreug di luaran sana. Niat bener jadi teu bener. Pabeulit alias kusut. Iya telah sekali berbaik lah.